boro-boro geus ka dunya di tanji qadim kene can tanji hadis Allah uninga maneh engke di mana lahir bakal butuh susu, bakal butuh anu nu matak ngalahirkeun manusia Allah geus nyiapkeun kebutuhna. Pabun susu geus aya ti memeh bapana lahir. Padahal anu rek butuhna teh anakna lain bapana. Oh, Allah Maha uninga. Urang kira-kira daek bebeja ka Allah, lamun ka Allah geus nyaho kana segala-galana. Matak ngadua teh Gusti abdi mah lain samata-mata nu dipenta. Itu lain khiar ka Gusti, tapi abdi mah ibadah we ku menta. Da abdi mun menta nyangka ka Gusti moal mere, mata ku dipenta. Nu apal moal mere ku dipenta. Ngadua ge tafwid geus. Gusti Maha uninga lah abdi teu kudu ngawartoskeun. Abdi teu kudu boga kahayang da dihayang-hayang ge anger we nu terjadi manu diiradahkeun ku Gusti. Abdi hayang Gusti teu ngairadahkeun moal kapanggih di mamana ge diteangan ku abdi. Ti dunya nepi ka hadrat Allah ge moal kapanggih. Catatan di kono mubrom ge Allah, eueuh buru-buru di malakut. Jangan malaikat yo. Moal kapanggih cuk malaikat Allah teu nyieun. Ka mana aing neangan? Jika begitu mata pasrah ke Allah tapi ngadua ibadah teu karena anu dipenta teu terakhir ke Allah Gusti kieu gitu eta Allah mah ini asaluka antar sukoni teh ibadah ngekalikeun abdi bahwa abdi teu bisa ngarijian sorangan lain karena rek menta rezeki ka Gusti nu loba lain menta loba ge da anggar rek kumaha ditangtukeun Gusti bakal datang. Cik lamun urang geus yakin Allah Maha uninga, Maha pengertian, daek bebeja mun ripuh ka Allah mah. Allah ge nyaho teu kudu beda. Mending katung matak jalma anu geus pinter mah kan dikir unggul. Teu kudu menta aing dikir. Subhanallah subhanallah Allahu akbar tajallikan akbarna Allah teu kudu menta. Dipenta-penta ge Allah teu nyieun mah anggar moal datang. Ming teu menta Allah ala geus nangtukeun mah datang. Matak tarang ngadua batur mah akhirna nu tarang ngadua katunggul ku di kurang mah aya tarang ngadua ngadua dikir henteu ngadua henteu batur mah teu ngadua teh diringkeskeun nu matak jalma anu semakin dalam hati urang mengenal Allah maka semakin ringkas ibadahna semakin ringkas ngadua dina dikir mesti kudu mau doa. Ieu mah doa nyeri ceuli, doa nyeri suku, doa segala doa dibaca. Doa sabada tawaf, doa sabada naon deui? Sabada sa'i, dibaca doa, bari teh hartina kabeh. Diringkaskeun batur maka ngadoa teh ku dikir. Sabab aya hadis qudsi, sajalma anu katungkul ku dikir ka kami, nepi ka poho menta ka kami, ku kami dibere ku perkara nu pangaralusna nu dibikeun ka nu marentah. Sok. Mending katungkul ku dikirnya. Dikir we unggul teu menta aing. Masa menta kumaha Allah geus Maha uninga aing kalah ka era rek menta. Mata sahabat anu mustajab doana. Ku salah ku rerencanganana di tetangga doa. Sabab anjeunna gaduh panyawa teu ningali. Imana pinuh ku sahabat-sahabat menta doa sabab ka sohor mustajab doa. Tapi manehna teu ningali teu menta beunta. Ceuk rencanganana atuh cenah euy menta we ka Allah da maneh mah mustajab ieu doa. Kumaha jawabna? Era aing teh menta ka Allah. Berarti mun menta aing beunta ka Allah, Allah teh dianggap salah ku aing nyieun aing panon peureum teh. Kuninga kene Allah kana kamaslahatan aing jeung aing. Sok Allah tak sia dipeuremkeun ku aing leuwih maslahat sia peureum. Ari urang kalah menta beunta. Da urang rek ulin atuh benta-benta saeutik. Ari itu meningali kamaslahatan keur dirina. Allah Maha uninga ala kulli syai'in alim. Manfaat keur abdina Allah Maha uninga. Mun nya ngajadikeun lolong mun teu leuwih alus keur kuring lo. Sabab waktu beunta anjeunna di hadrat al kecuali jalma anu keur beunta tara ibadah ka Allah dibere lolong tah eta mah persekot eta liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu rasakeun ku sia tah lolong da beunta teh syukuran ka aing sugan ku dibere lolong ngarah mikir sia tah eta mah beda ieu mah jalma tukang ibadah
dina waktu beunta ibadah, dina waktu beunta eling, dina waktu beunta musyahadah ka Allah dipasianteun ningali. Berarti keur kuring leuwih mulia keneh kudu lolong jeung Allah, maka moal minta beunta aing mah ka Allah. Sarua jeung ngapodo ka Allah. Allah saking ma'rifatna baturnya. Ari urang kakara nyeri panon sautik gimana. Beak dukun kabeh dipapai bala sayang beunta. Sabana terkenal Allah tuh dah. Jadi mun terkenal Allah memaksakan kehendak sabab nuturkeun hawa nafsu. Lamun jalma nu kenal Allah mau nuturkeun hawa nafsu, rek hayang rek mung nu penting aing dina perkara anu manfaat ceuk Allah jeung Rasul. Segitu. Sabab hakikat hirup di akhirat. Ari di akhirat manfaatna hirup seukuran manfaat hirup ayeuna di dunya. Itu